babaturan geranya bapak-bapak babaturan nu lobaga aya kaayaan anak torok yang bersihang geng 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 kepada Allah tentu saja adalah memperkuat keimanan. 13 tahun Nabi dakwah di Mekah. Ketahuilah sesungguhnya muslim subhanallah alhamdulillah wala merestui itu dijadikan engkau istriku engkau. Hadirin saudara-saudaraku yang budiman, ini AA bagian terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya habibi ya Rasulullah ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ونخص خصوصا إلى روح الشيخ وأصوله وفروعه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم نسألك اللهم البركة بمعجزاتهم وبكراماتهم وبمعونتهم وببركة علومهم أن تنفعنا بهم وبعلومهم وتحصل مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos jam 10 berarti ieu teh geus peuting bari nuju usum angin tiris bari tos tita tadi di dieuna cara rangkel daripada tunduh bari makruh mending keneh mangga arwih mangga ngantuk juga dapat pahala abdi serius mangga arwih tidak balik teh kalah sareupi arwih moal cak sia nepi ka subuh ngajedog di dieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad
وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anu dipihormat sadaya aparatur pemerintah anu aya di desa Putri Dalem, wabil khusus Ibu Kubu sareng sadaya rengrenganana, mudah-mudahan sehat pawas yuswa diberkahan ku Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para ustaz, para sepuh, tokoh masyarakat anu teu tiasa disebatan hiji-hiji asmana kalawan tengirangan hormat pribados kamarantena sami anu dipihormat bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus jamaiyah zikir kali bacit anu kupribados dipihormat, mudah-mudahan sadayana aya dina magfirah barokah sareng rahmahna Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya Allah ya rabbal alamin. Cunduk kana waktu ninggang kana mangsa urang sadaya muji syukur ka Allah azza wa jalla wong ayeuna tiasa kumpul silaturahim patepung lawung amprok jonghok anu dikaitkeun sareng acara anu mulia nyatana dina raraga menyambut kana dilahirkeunana junjunan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atawa umumna urang sok nyebatna teh muludan leres teh sanaos ieu teh can lebet kana sasih mulud. Saur baguru tadi ngobrol teh cenakeun wae Kang da menyambut ieu ari menyambut mada acan nu batak nu menyambut mah nu kieu ngan menyambutna teu make traktor. Bu teras meureun pertarosana teh kieu kunaon sababna geuningan urang teh lamun sumping sasih Rabiul Awal urang teh sok riweuh muludan walaranana bu nu kahiji bahwa saur ulama bulan Rabiul Awal teh bulan penentu kana mulyana bulan-bulan nu sanes. Ya hapunten abdi pilih ngobrolna lemes teuing. Wios ente bu? Ada ngarti ieu nya. Bulan Rabiul Awal jadi bulan penentu mulianya bulan-bulan yang lain. Kita ambil contoh bu, di antara bulan mulia itu ada yang disebut dengan bulan Rajab. Kunaon Rajab dimuliakeun ku Allah di antawisna sabab dina bulan Rajab aya peristiwa Isra sinareng Mi'raj. Pertanyaan abdi nasaha nu di Isra jeung di Mi'rajkeun teh? Walaranana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ari Kanjeng Nabi lahir sasih naon? Rabiul Awal. Matak moal mulia Rajab lamun teu aya Rabiul Awal. Kadua aya deui bulan teh nu disebat Sayyidul Ashhur namina bulan Ramadan. Ramadan mulia, pedah naon Ramadan mulia? Walaranana pedah dina bulan Ramadan teh aya kewajiban puasa sabulan. Nu kadua aya nuzulul
Quran. Nu katilu aya wengi nu disebut Lailatul Qadar. Ai kewajiban puasa lungsurna kasaha walaranana ka Kanjeng Nabi sareng umatna. Ai Quran lungsurna kasaha ka Kanjeng Nabi sareng umatna. Ai Lailatul Qadar naon? Peutingan istimewa nu ku Allah dipasihkeun ka Kanjeng Nabi sareng umatna. Ai Nabi na lahir bulan naon? Rabiul Awal. Nu mawi saur ulama Rabiul Awal teh ngajadi bulan panentu kana mulyana bulan-bulan anu sanes. Ayeuna urang bade lebat kana Rabiul Awal dipaparin yuswa panjang ku Gusti Allah. Alhamdulillah. Bu, abdi ngadeg lah. Bisi teu kadeuleu kasetna. Bari aya dina foto mamarijeng keur manyun aing teh. Milihna teh teuing kumaha teh. Bu, abdi teh sebenarnya mah baheula mah sok terkenal keur ngolama ieu teh Ustad SBY itu. Tapi lain partai SBY abdi mah urusanana SBYJK. Baheula mah pan 2004 Presiden jeung Wakil Presiden SBYJK teh ngan aya abdi mah beda. SBYJK teh Saiful Bahri, yes jelas keren. Numatak aing mah kaset. Alhamdulillah. Amih teh kitu. Pansok nyebutna kayak kitu, kumpul-kumpul makan duren. Ketelan satu mata jadi belok. Kang Saiful memang keren, kalau nggak keren sawat gitu loh. Cicing lah ayo nu kituan besok narundutan aing mah. Halo Bu, teraskeun Bu. Lalu Bu, datang bulan Rabiul Awal kita gembira. Kunaon gembira, kunaon bunga, sabab urang teh bakal ngemut-ngemut kana karunia nupang ageungna nu dipaparinkeun ku Gusti Allah ka urang. Naon eta teh? Nyatana lahirna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka urang ahlu sunnah wal jamaah sok muludan. Rek naon muludan teh? Dina raraga nembongkeun ngebrehkeun kabungah urang payunan Allah, syukur urang payunan Allah yen urang teh bungah ku dilahirkeunana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matak aya syair ku ulama disairkeun nyarioskeun dalil muludan jalma nu bungah ku pedah muludan pan aya idza kana hadza kana firan jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fi الجحيم مخلدا وتبت يداه في الجحيم مخلدا. Abdi yakin teh harapan teh da kitu. Ai bagian nu ecereug mah tara nyararaho. Ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu li sururi bi Ahmad yukhaffafu anhu li sururi bi Ahmad. Udah percuma itu nyaho mah. Na'udzubillahi min ainu ala lecereug teu nyararaho ai laguna teu pararuguh nyaho. Asal kadengena we Arab menijiga lagu teh religi. Kang da ieu mah sanes dangdut, ieu mah qasida sarua wae cek aing teh goblok. Heuh da ai kadengena Arab mah nya meni asa naon? Asa islami lagu teh. Bener teh? Leres teh? Na'udzubillahi min
Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada nanti kali itu nanti dan tujuh pada pura-pura lah pokoknya raraho. Gadis pendiam caranya tak sama menggoda randa barbar. Ayo cunong air randa barbar teranda baru. Bu eta teh pan Habib Syekh nu tadi teh kitu mata ujungna naon famadhannu bil abdil ladzi orang yang memang dia ini seorang hamba, yang hamba ini adalah orang yang beriman kepada Allah, bahkan disebut kenaon manehanana bi Ahmad masruron wa mata muwahhida. Ini bercerita tentang Abu Lahab. Jadi Abu Lahab teh ibu diantawis paman Nabi anu teu iman ka Kanjeng Nabi. Ieu Abu Lahab teh malah nentang kerjasama jeung Abu Jahal karena ajaran nu dicanda ku Kanjeng Nabi ngaranna teh Abu Lahab. Malah ku Allah teh Abu Lahab diabadikeun dina Al-Qur'an pan aya tabbat yada Abi Lahabiu wa tab. Menjadi orang yang celaka diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an saha teh Abu Lahab teh. Tapi disebutkeun dina syairna naon tiap poe Senin Abu Lahab dipasihan ngaleueut ku Gusti Allah dina narakana, tapi unggal Senin hungkul gara-garana boga rasa bunga dina waktu lahirna Kanjeng Nabi, dibuktikan kabungahna ku ngamerdekakeun hamba sahayana istri namina Suwaibatul Aslamiyah, dimerdekakan terus ieu Suwaibah teh adalah orang yang menyusui Nabi ketika Nabi masih bayi. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu dicarioskeun Pak riwayatna ku Urwah bin Zubair radhiyallahu an bercerita bahwa sepeninggal Abu Lahab diimpikeun ku keluarga na Abu Lahab, ya Abu Lahab teh di jero kuburna bahkan di akhiratna disiksa, tapi unggal poe Senin diringankeun siksana gara-gara naon bunga ku lahirna Kanjeng Nabi. Sakitu jalma nu geus dicap kafir, nu dicap ku Allah cilaka, nu dicap ku Allah abadi dina narakana, kumaha teuing al-abdu seorang hamba yang hamba ini dia beriman kepada Allah, bahkan manehanana bi Ahmad masruron wa mata muwahhida, sering gembira dengan lahirnya Nabi lalu dia mati dalam membawa keimanan dan keislaman. Atuh komo curiga teu ngarti aing mah. Halo Bu, ngalar tos henteu aika naranda mengartinya. Halo lamun Abu Lahab wae dibere keringanan padahal jalma kafir, kumaha teuing urang jalma anu Islam anu insyaallah maot nanyandak iman Islam, maka yakin bakal dibagjakeun ku Gusti Allah ku ayana urang muludan nembongkeun ngebrehkeun kana gumbira ku lahirna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad.
Sallu ala Nabi Muhammad. Ai sholawat resep henteu. Ai sareng Kanjeng Nabi hoyong pendak henteu. Lamun hayang pendak jeung Kanjeng Nabi nya atuh sholawatna sing seueur leres henteu. Ulah ieu mah dibere syair nu kitu padahal mah eta teh kan Habib Syekh. Ai Habib Syekh teh pan terkenal, Pak. Tapi urang dieu mah teu nyaraho we. Arapal teh. Anu ti Solo teh nu kadang-kadang syairna teh sok Jawa teh gini. Padang bulan padange kaya gedina rembulan sing awe teh nyaho nya atuh aing mah naon nu nyaho urang dia naon apa kan rungkan kok nanti na'udzubillahi min uyuhan betah buku boga rakyat model kieu ai sholawat ngaharuleung ai lagu teu puguh meni nyararaho bu nah lalu harapan kita kan besar naon harapan urang teh harapanana hoyong pendak sareng Kanjeng Nabi jaga di akhirat hoyong kenging syafaat di mantena jaga di akhirat dan di dunia urang teh fisik mah tebih sareng Kanjeng Nabi leres teh tebih teh aya nu kantos pendak sareng Kanjeng Nabi teu aya anu ngimpen wae geduka leres teh tapi harapanana urang teh hoyong sasarengan sareng Kanjeng Nabi jaga di akhirat hoyong kenging syafaat di mandena bu catet ku urang lamun ayeuna urang umur teh 50 tahun eta nu 50 tahun teh lain umur ruh urang eta teh umur awak urang lamun urang umur ayeuna 50 60 tanu 60 tahun teh umur badan urang lain ruh urang tapi umur ruh kita sebenarnya jutaan tahun yang lalu sudah diciptakan oleh Allah cuman lahir ke dunia tak kira-kira kakarek 50 tahun 60 tahun 20 tahun leres teh artinya fase kehidupan kita ini masih jauh Pak perjalanannya masih jauh jutaan tahun yang lalu Allah ciptakan ruh kita berkumpul kita di alam ruh lalu kita masuk ke alam rahim yaitu perut ibu kita di alam rahim keluar urang nyaeta ke alam dunia lamun bea kontrak di alam dunia urang teh bakal pindah di alam dunia ke alam nu disebut alam kubur atanapi alam barzakh naon alam barzakh al-fasil bainad dunya wal akhirah alam pemisah antara dunia jeung akhirat beres alam barzakh terjadi kiamat maka aya nu disebutkeun yaumul ba'ts hari kebangkitan kakarek tah asup nu disebut alam akhirat ay akhirat mana wae eusina alam akhirat teh aya mahsyar aya hisab hitungan amal aya timbangan amal nu disebut mizan nanti pertaruhan terakhirnya adalah ketika kita menyeberangi Shiratal Mustaqim yang di bawahnya adalah neraka di ujungnya adalah surga lamun teu kosewan salamet nepi ka mana ka surga cicing salilana di surga lamun nu teu kosewan lamun jalma kafir maot teu mawa iman berarti salilana dina neraka lamun jalma mukmin tapi loba doraka diseseuheula dina neraka hiji waktu duka sabaratus tahun duka sabararebu tahun bakal diangkat dihanjatkeun ka surga bari surga salilana perjalanan urang teh tebih keneh leres teh halo ya kira-kira bade mararawat moal
jai ke deui mah ngaranna arek. Bade maot ibu? Hei jiga tuh. Urang pan sarerea bakal maot, leres teh. Lamun maot, urang teh beda jeung sato. Ai sato mah mun paeh teh geus eueuh tanggung jawabna naon, tapi urang mah naon rengkak naon paripola nu dilakukeun ku urang di alam dunia nepi ka ucapan kabeh bakal dipenta pertanggungjawaban ku Gusti Allah. Aya paribasa anjing budug paeh di jarian, paehna ngan saukur samet bilatungan, tapi manusia mah sajabat ti bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan. Bau menjak dina wayang apa aya kitu? Laras teh. Kapayuna neta Bu Haji buku Putri Dalaman Umbageun. Mun dina wayang mah kudu aya nu kituan sia teh. Ya bener teh. Ayo nama si sindirat yang itu sarimi geranya buku sarimi masatoko ya barang dipasak geranya ibu-ibu dipasak poho bumbuna babaturan geranya bapak-bapak babaturan nulo bagaya kana hutang eta manehanana kana hutang poho mayarna. Aya nu kitu. Aya nu kitu. Ayo jalan-jalan hayo di postingannya. Dina Facebook, dina WA, dina Instagram, jalan-jalan we hayo jeung selfie. Nyaho jalma teh loba nu keheul gara-garana kitu aya jalan-jalan mangkat aya hutang teu dibayar tah si goblok. Aya nu kitu? Aya. Tegablek ka era. Nauzubillahi min. Bu. Nah, Bu. Lamun manusia geus kajadian kiamat, alam kabeh halal hancur. Emut-emut. Alam sadaya hancur. Teras saentos sadaya mararaot ka asup Izrail nu terakhir maut. Jadi ke Izrail teh bakal naros ka Allah teh. Ditaros ku Allah, Izrail beres kabeh. Atos Gusti acan cek Allah gitu. Datos beres sadaya acan. Saur Allah gitu. Nah saha da teu eueuh nu kaliwat sadayana oge tos dipaehan ku abdi cek Izrail. Ai maneh? Ai muhunnya atuh kumaha abdi? Sok we cabut sorangan. Matak Izrail teh nyabut nyawa sorangan, Pak. Ketika Izrail nyabut nyawa na sorangan, eta Izrail ngarasakeun nyeri dina waktu keur nyabut nyawa. Nu matak harita Izrail teh ngarasa hanjakal nyabut nyawa sembarangan si horeng teh geuningan nyeri karasa ku sorangan. Matak urang ngarep-ngarep Izrail penting ayeuna ngaji supaya kadengeun bahwa dicabut nyawa teh nyeri ameh teu sembarangan. Abdi serius, Pak. Ngan duka milu ngaji duka henteu ya ayeuna. Halo Bu. Selesai semua mati, Allah membangkitkan yang pertama. Siapa? Yaitu malaikat Jibril alaihi salam dibangkitkan oleh Allah. Lalu Allah merintah kepada Jibril, Jibril bangkitkan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di reruntuhan dunia yang sudah hancur, Jibril mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi teu heseueun Jibril milarianana sabab tanahna bercahaya, bahkan tanahna berbau harum. Itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dibangkitkan oleh Allah, diambil oleh Jibril. Apa yang ditanya oleh Rasulullah yang pertama? Jibril, ieu teh poe naon? Saur Jibril, ya Rasul, ieu teh poe kiamah. Tuluy kumaha nasib umat kami? Emut-emut. Rasulullah dina waktos ngawitan dibangkitkeun deui ku Gusti Allah nu ditaros teh saha? Umatna urang sadaya. Ai urang sholawat wae ge embung. Halo.
Makanya Bu, cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah wajib. Itu adalah wajib. Lamun jeung sasama masa setengah-setengah ge cinta na teu naon. Model bapak kat pamajikan da geus teu cararintah abdi ge nya hosok. Pak, euy. Pak, barogoh kene teh ka pamajikan. Cicing. Ibu-ibu cicing nanya ka bapak-bapak, bogoh keneh teh ka pamajikan. Wadulnya mere. Ai ibu bogoh keneh ka salakin teh. Sabenerna mah da eta teh nyaah ge kadang-kadang mah henteu ngan geus kagok wungkul. Da bukti nama damun boga kesempatan mah eta teh da kawin deui. Untung we teu baroga kesempatan jeung eueuh nu darekeun deui pan kanu kieu mah. Leres teh Bu. Ai ka jelema mah di antara urang memang sering ku perubahan. Makana kieu Bu, lamun hayang cinta nu abadi maka kudu mika cinta kanu abadi. Nu abadi wungkul Allah atuh dasaran kabeh cinta urang ku cinta ka Gusti Allah supaya cinta naon abadi. Leres teh. Bukan ku ingin menyatakan akulah cinta sejatimu, yakinkan hatimu, akulah takdir yang engkau nantikan. Tanya hodei. Aing mah teu gara raul. Buku naon atuh nu apa laguna urang dieu? Domba-domba kuring. Apaleun tah. Di paraban ku kuring. Derenehan. Di mandian ku kuring. Anak nage. Tanya cek aing ge kararieu urang dieu mah. Bu, sakali deui urang kumpul di dieu teh nembongkeun cinta urang ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab Nabi cinta ka urang. Buktosna bade ngantun Kanjeng Nabi nu disambat ku anjeunna teh ummati. Begitu Nabi digugahkeun, dibangkitkeun nu disebat ku anjeunna ummati. Leres teh. Ai urang na meuni ting polohok we muludan we ge meuni jeung bingung. Ari intina muludan mah rek naekeun kacintaan urang ka Kanjeng Nabi. Manusia bakal digiringkeun ku nu kawasa di hiji tempat urang sok nyebutna teh padang mahsyar. Manusia dimimiti Nabi Adam nepi ka jalma nupang akhirna lahir kabeh diudag-udag dilingkung ku seuneu neraka. Bari jeung lain sakedeung eta teh jalma neangan pitulung geuning ku kolot urang mah baheula sok dilagukeun. Lamun di masjid make bahasa Inggris kolot urang baheula ngalaguna teh lagu Brings teh geuning harapan teh lagu Brings. Hari brings teh hartina teh membawa bring panaya bring sakabeh jalma nya bener teh disugan teh lagu The Beatles. Muruna ka Nabi Adam minta tulung jeung syafaat. Nabi Adam teh ngadawuh aduh karunya teuing. Ulah di bahasa Indonesia keun sok teu bener. Lari semua orang menuju ke Nabi Adam minta pertolongan dan syafaat. Nabi Adam pun menjawab, aduh kasihan deh lu kade. Ieu keur tegang ieu. Leres teh. Datang manusia ke Nabi Adam meminta pertolongan. Betapa repotnya, betapa sibuknya manusia di alam mahsyar. Manusia tanpa sehelai benang pun tidak
tidak ada yang kenal antara istri dan suami, suami dengan istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Kabeh kerariweuh minta tulung ka Nabi Adam. Naon saur Nabi Adam? Yeuh, manusia nya ge kuring teh bapa aranjeun, tapi kuring teh pernah ngalanggar aturan nu kawasa. Mata kuring diturunkeun di surga ka alam dunia, mata hampura kuring teu bisa nulungan. Merentuh ka Nabi Nuh, lumpat sadayana ka Nabi Nuh. Nabi Nuh kumaha pan anjeun teh nabi anu disalamatkeun ku Gusti Allah, padahal sakabeh manusia di alam dunia nu kafir mah dimaotan. Tapi anjeun mah disalamatkeun, matak Nabi Nuh sok disebatna teh naziyillah, karena memang diselamatkan oleh Allah. Anjeun mah dakwah oge nepi ka 800 hampir 1000 tahun. Betapa anjeun sabar, tulungan atuh abdi ieu nuju riweuh. Kumaha saur Nabi Nuh? Kuring oge gaduh lepat, henteu ari dosa mah ngan gaduh lepat. Naon lepat Nabi Nuh? Gara-gara Nabi Nuh ngadoa ka Allah, Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyaro. Gusti, jalma kafir nu aya di muka bumi beakeun kabeh tong aya nu nyesa. Matak di zaman Nabi Nuh, jalma kafir kabeh pararae. Gara-gara ngadoakeun kitu, Nabi Nuh teu bisa nyapaatan. Merencana itu ka Nabi Ibrahim, jalma lalumpat sadayana ka Nabi Ibrahim maksud bade nuhunkeun pitulung ka Abul Anbiya, bapakna para nabi, nyatana Nabi Ibrahim. Ananging ieu Nabi Ibrahim ngawalam. Sauriya Nabi Ibrahim teh manusia hampura kaula oge teu bisa nulungan ka aranjeun kabeh, sabab kaula oge boga kasalahan da kaula teh pernah ngabohong 3 kali. Saur Nabi Ibrahim, nu mawe Nabi Ibrahim teh teu tiasa nulungan ka manusia sabab kantos ngabohong 3 kali. Kitu kaayaanna trok tok tok. Ulah make eta tuh gane. Bu, ibu ngabohong seberapa kali? Naon Pak? Saendeng-endeng. Ai saendeng-endeng teh berarti ngabohong wae. Geuningnya atuh ka pamajikan ngabohong wae. Berarti lumayan akhir namanya. Bu, ai salaki sok ngabarohong tara. Bade ka mana eta cenah ngalah pasir. Ai hek tepek mamawa jejer ning ngaruseup. Aya nu tukang useup. Aya. Paingan urang dia mah barodas ngaruseup wae meureun. Alhamdulillah. Bu, Nabi Ibrahim teh pernah ngabohong seberapa kali? 3 kali. Sanajan sabenerna sanes dosa, tapi teu pantes aya di Nabi. Ieu nu disebatkeun naon? Nu disebatkeun eta teh teu pantes di jalmi anu deukeut, pantes di jalma-jalma model urang. Halo? Halo? Jalma teh Bu, mun urang mah dina posisi Nabi Ibrahim ngabohong moal jadi masalah, tapi Nabi Ibrahim mah jadi masalah. Mana Nabi Ibrahim ngabohong? Di antarana kahiji Nabi Ibrahim teh dina waktu diajak pesta ku Raja Namrud, diajak pesta Nabi Ibrahim. Aipek Nabi Ibrahim teh da nyaho pestana teh bakal berkaitan jeung nyembah berhala. Cek Nabi Ibrahim kieu, hampura kuring mah keur gering jadi moal milu, padahal Nabi Ibrahim teu keur gering. Hiji Nabi Ibrahim ngabohong. Nu kadua, Nabi Ibrahim teh kadua kali sabenerna lain ngabohong cek abdi oge. Posisina teh helah, Pak. Lamun dina fikih aya istilah helah. Dina waktu jalma keur pararesta, Nabi Ibrahim mah justru neunggelan patung nu sok disararembah ku Namrud jeung rakyatna. Disesakeun we patung nu gede. Barang baralik tah ka tempat penyembahanana
geuning patung teh ala lancur nu nyesa hiji nu panggedena bari kampak disimpen digantungkeun dina patung nu panggedena. Saha nu teu milu pesta? Nu teu milu pesta teh Ibrahim. Bawa Ibrahim ka dieu, moal salah Ibrahim nu ngahancurkeun ieu patung. Ditanya Ibrahim, anjeun nu ngahancurkeun patung, sore Ibrahim, duka atuh meureun eta cenah patung nu panggedena gara-gara sasajena kurang meureun. Nu matak patung nu lain dihancurkeun, buktina cenah kampakna oge aya. Eta kabeh nu hadir di dinya saleuseurian nyeungseurikeun Ibrahim. Nah Ibrahim teh belegug-belegug teuing, pan patung teh teu bisa usik boro-boro teuing nenggeulan patung nu lain. Ibrahim maneh mah jelema lieur, patung mah teu bisa usik, piraku patung nu lain dihancurkeun ku patung nu ieu. Cek Nabi Ibrahim kieu, ari sabenerna abdi atawa bapa nu lieur teh. Nah geuningan kitu, heuh geus puguh patung teh teu bisa usik. Nah geuning ku bapa disembah. Kahartos teh. Kahartos teh. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Ku Allah dipaparin hujjah Nabi Ibrahim, tapi dihitungna eta bohong, Pak. Lalu yang ketiga, Nabi Ibrahim itu punya istri cantik yang pertama namanya adalah Saroh. Urang masuk nyebut Sarah. Nu kaduana lain Jenab lain. Jenab batu Sidul. Leres teh. Nu kaduana Hajar. Saroh ini cantik, tapi di tempat tersebut ada raja yang zalim. Pokoknya raja ieu teu kaot ningali awewe geulis, pasti we dikawin. Maka harita Nabi Ibrahim nuju sasarengan sareng garwana nyatana Saroh anu geulis teh, ditanya ku prajuritna, ari anjeun sahana Saroh? Saur Nabi Ibrahim, kuring teh dulurna. Begitu mulang, pan ngabohong tah. Begitu mulang, eta Saroh kecewa, akang kunaon geuning ka abdi nganggap dulur pan akang teh salaki abdi. Cek Ibrahim, nya bener pan urang teh dulur saagama. Kenapa Nabi Ibrahim berkata begitu? Karena kalau Nabi Ibrahim mengatakan bahwa beliau adalah suaminya, Nabi Ibrahim bisa dibunuh oleh raja tersebut. Cek abdi ge pun di urang mah pantas kitu teh. Tapi karena di Nabi Ibrahim jadi tenawan, jadi telayak, maka Nabi Ibrahim tetiasanya paatan. Saur Nabi Ibrahim teh hampura manusia jigera indit ka Musa, da Musa makantos ngobrol jeung Gusti Allah. Matak Nabi Musa mah dipaparin gelarna ge Kalimullah. Berangkat jalma-jalma ka Nabi Musa. Nabi Musa tulungan abdi sadaya. Saur Nabi Musa naon? Hampura manusia kuring oge teu bisa nulungan. Sabab kuring boga salah sakali. Naon salah Nabi Musa? Nenggel pamuda urang Kipti, urang Mesir sakali nenggel langsung paeh. Nabi Musa ta. Mun aya jelema nu kitu di dieu wah geus cicing di terminal. Di penjara kok. Halo Bu. Matak Nabi Musa tetiasanya paatan. Saur Nabi Musa, pergilah engkau kepada Nabi Isa. Mungkin Nabi Isa bisa memberikan syafaat, karena Nabi Isa itu diberikan mukjizat oleh Allah bisa menghidupkan orang yang mati. Marangkat kabeh jelema ka Nabi Isa, ternyata Nabi Isa ngawalerna naon? Manusia hampura kuring oge teu bisa nulungan. Naon sabab? Sabab kuring teh seolah-olah boga salah. Naon gara-garana? Sabab kuring jeung indung kuring nyatana Siti Maryam dianggap jadi pangeran salian ti Allah. Mata kuring teh teu bisa nulungan, padahal Nabi Isa Siti Maryam teu kantos nyebutkeun dirina pangeran gara-gara umatna nu nganggap pangeran tapi jadi kesalahan, Pak. Saur Nabi Isa, pergilah kepada Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sarumping sadaya ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pada saat itu bersujud di arsy, di bawah arsy Rasulullah bersujud, lalu Allah menyebutkan, bangunlah wahai Muhammad,
mintalah kepadaku, mintalah pertolongan kepadaku, maka aku akan memberinya. Numawi Nabi Muhammad dipaparin syafaat khusus nu disebut syafaatul uzma. Ingat-ingat, syafaatul uzma mah jalma iman jalma kafir kabeh kabagian. Rek nu iman rek nu kafir syafaatul uzma mah sadaya kabagian. Sabab syafaatul uzma mah lipaslil qada, untuk memisahkan hukum, tentrem dina waktu keriweuh di alam mahsyar teh nyaeta nu gabereskeunana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan ageng urang naon? Sajabati syafaatul uzma, urang diangkat, urang aku umatna Rasulullah nu dipaparin syafaat di yaumul qiyamah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Sallu ala khairil anami al-Mustafa badrin tamami. Sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana yawm az-ziham. Dah nyarahoeun atuh aloh-alohna sing kompak. Saya itu nyambung mah. Halo Bu, harapan teh. Duh, aing mah meni sagala teu nyaho. Sedih ieu. Bu, teraskeun. Resep sholawat teh. Emut-emut, hoyong henteu. Aya dina perlindungan Allah. Hoyong teh. Hoyong henteu ditangtayungan ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hoyong syaratna Bu, lamun hoyong ditangtayungan ku Allah aya dina perlindungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utamina urang dilindungi iman Islam kabawa dugi ka maot. Naon syaratna? Aoskeun laqad ja'akum bantuan atuh. Nah, seuri aing mah teu ngabantuan teh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mun di Mekah mah bangkit tuh imaman teh. Di dia mah henteu. Nu kolot dipaksakeun mah gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jeung pabeulit jeung terap sagala atuh. Aing manehna teh kitu, ti mimiti nu ngahudangkeun isuk-isuk meme subuh biasana ge si Abah sok. Bener teh. Nu ngora atau nu kolot? Nu ngora nu kolot? Kolot. Pasti di mana-mana oge. Tapi alus. Tapi aya nu leuwih alus naon? Budak ngora nu eling ti heulana teh lain kolot. Ai kolot eling mah nya pantes jeung kuduna. Pan geus tere. Meureun da ai umur mah pan saha nu nyahonya. Terus teu. Wama abdi ti pengker, bapak ibu ti payun, pan ari maot mah bisa bae kitu. Atawa sabalikna ibu bapak nu ti payun, abdi ti pengker kan bisa kitu oge. Leres teh kan sok sedih wungkul aing mah adan geus pabeulit hayya 'ala shalah hayya 'ala shalah hayya 'ala pala. Nah sia teh adan teh make aya ibu dak ngora na ka mana atuh Pak? Nauzubillahi min. Ayo budak orang sok kamaran apa? Main HP. Mangka ayo nama ku HP teh geus kana slot sagala. Unsur perjudian. Nauzubillahi min.
ayeuna mah sagala ge dikaitkeun teh jeung judi we, nonton Persib masang, nonton timnas masang geuning nya. Syukur we alhamdulillah ayeuna timnas telah lolos kabehnya. Anu under 20, anu U23 nya, anu senior kabeh lolos Piala Asia alhamdulillah. Eta teh berkat kopi, depan pelatih ngopi wae Sintayong teh. Leres Bu. Halo Bu. Nih hampurannya moal ngarti abdi ngobrol naon. Bu. Naon cenah tadi teh? Sholawat ngopi. Maoskeun laqad ja'akum ba'da subuh 7 kali, ba'da asar 7 kali. Tiasan teh. Insya ibu, keluarga ibu, bapak, keluarga bapak, harta anak dijaga ku Allah, dijaga ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awaskeun laqad ja'akum enjing 7 kali, pasosonten 7 kali. Teras naon? Sholawat sallallahu ala Muhammad ba'da sholat 100 kali. 100 tetereh sallallahu ala Muhammad. Lamun 100 ibu mau sallallahu ala Muhammad ku abdi bejaan eta moal 5 menit. 5 menit ke moal beres 100 insyaallah. Matak sing boga tasbih nu 100 teh ta salat teh sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Leres teh sallallahu meureun aing mah. Halo Bu. Tah eta lagu India lain sholawat kade bisi balik tidur nyepong tasbih ake koli koya obat kade lain eta lain naon lain sholawat lain. Mana sholawatna sarua we sholawat masuk dibaca ku urang salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allah 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 Allah. Ulah curururup atuh wae kana sholawat mah. Halo Bu. Naon cenah? Sholawat ba'da sholat 100 insya Bu. Abdi gaduh dongeng. Nanging ieu mah dongengna lain dongengek tapi dongeng asli kapungkur sahabat Kanjeng Nabi. Namina teh nyatana Sauban bin Yazdad atawa sok disebut Abu Abdillah radhiyallahu anhu. Sauban ini sahabat Rasul anu anjeunna teh awalna hamba sahaya budak belian. Aya nu nyebatkeun ti negeri Yaman, aya nu nyebatkeun ti negeri Hijaz. Nu jelas Sauban teh hamba sahaya hasil peperangan di zaman jahiliyah sateuacan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu Sauban teh hiji sahabat anu kalintang ageungna eta cintana ka Gusti Rasul. Tapi kaya Sauban teh Bapak anjeunna dimerdekakeun ku Gusti Rasul, malah ieu Sauban oge ngajadi pembantu di bumi na Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngaharuleng wae. Halo Bu. Sanomina Sauban. Sauban bakat ku cinta ka Kanjeng Nabi. Sauban upami teu pendak sadinten sareng Kanjeng Nabi pusing, hatinya galau lamun teu pendak sareng Kanjeng Nabi. Karena Sauban itu melihat wajah Rasul yang begitu indah, maka lamun teu panggih sadinten teh lieur, mun teu panggih sadinten teh asa teu betah.
upami Rasul nuju keluar nuju dakwah, upami Kanjeng Rasul nuju keluar nuju gaduh kaperyogian, Gusti Rasul teh di bumi sauban teh ngarasa sedih, ngarasa prihatin. Tapi dina hiji waktu ieu sauban teh nuju ngahulang ngaraga meneng. Sabab ieu sauban teh ngarasa sedih padahal harita Gusti Rasul teh nuju aya di bumi. Rasul aya di bumi tapi sauban ngarasa prihatin, aneh. Ditaros ku Gusti Rasul sauban, ari anjeun teh kunaon atuh kalah nguyung weh mun hayam teh mah. Hayam sok aya nu nguyung? Kok. Hah? Kok. Kok. Bawa ngahulang. Nah, ini mesti ngerti bahasana. Kok. Ngeus atuh da aya di ditu mah kok tejang ieu tah. Sauban sedih, Rasul nanya, kunaon sauban? Pan kuring teh aya ieu teh. Nah anjeun sedih. Naon walaran sauban? Ya Rasulullah, abdi sadar bahwa abdi hidup di alam dunia teh mualami. Berarti antara abdi sareng Gusti Rasul teh bakal bertemu dengan yang disebut perpisahan. Saur Kanjeng Rasul, atuh pan engke di akhirat oge babarengan. Ya Rasul, upami oge abdi babarengan sareng Gusti Rasul atuh beda kelas. Gusti Rasul mah surgana PVIP, ari abdi surgana duka belah mana ya Rasul? Ieu teh abdi teh sedih nuju ngemutan ayeuna tiasa sareng Gusti Rasul, ninggal Gusti Rasul, ngawulaan Gusti Rasul. Abdi teh tiasa sasarengan Gusti Rasul di dunia, tapi akhirat mah pan abdi teh duka ya Rasul. Yang menjawab bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi nu ngawalerna langsung Allah dina Al-Qur'an. Allah ngalungsurkeun wahyu. Kumaha surah Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Atuh Allah nasing sarumangat ah. Cek abdi ge balik kira-kira teh sumangat mah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Saur Allah teh kieu, waman jeung saha wae jalma yuti' anu taat jalma Allah kepada Allah war rasula dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saha jalma nu taat kana aturan Allah, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faulaika ma'alladzina an'amallah, manehanana jaga di akhirat bakal babarengan jeung jalma-jalma nu ku Allah dipaparin nikmat. Saha eta? Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang benar, para wali-wali Allah, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, jalma-jalma nu saroleh, wa hasuna ulaika rafiqa, maranehanana teh aranjeuna para nabi, syuhada, salihin, siddiqin adalah sebaik-baiknya teman nanti di akhirat. Berarti ciri jadi jalma anu bagja. Eta Allah ngawaler karena keluh kesahna sauban.
sauban sedih bilih tependak jeung Kanjeng Nabi di akhirat diwalerna ku Allah asal taat we ka Allah asal tuturkeun we ajaran Rasulullah maka bakal babarengan jaga di akhirat. Atuh urang ge kitu lamun hoyong sasarengan sareng jalmi-jalmi soleh wabil khusus sareng Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka ayo ikuti aturan Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halo. Matak baheula mah Pak sok aya ceramah hari sore di radio almarhum anu ti Jakarta tepat almarhum baheula masuk aya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Malam ini kita memperingati Maulid Nabi, Bu. Betul? Harapan terbesar kita apa? Tiada lain kita menumbuhkan rasa cinta kepada beliau sehingga timbul kita ingin ikut dengan beliau, lalu kita akan diaku menjadi umat beliau sehingga kita menjadi manusia yang bahagia wabil khusus kelak di akhirat. Saudara, yang jadi persoalan orang yang gak senang muludan. Mereka kata Maulid Nabi diperingati kadang-kadang cuman seremoni saja. Tidak sedikit orang semangat dalam menyumbang Maulid Nabi, ikut ramai peringatan Maulid Nabi, sholat subuhnya kagak. Nah kira-kira ada enggak tuh? Kira-kira ada apa enggak? Ini kan ironis Pak. Orang yang enggak senang muludan akhirnya semakin mencibir kita yang senang muludan. Betul? Betul. Kalau nyebut si kiwil. Bahkan ada orang yang bilang Maulid Nabi ini kelihatannya, makanya ada istilah muslim musiman. Yang tadinya enggak pakai peci, giliran muludan ikut pakai peci. Biasanya enggak pakai kerudung Pak, muludan pengajian pakai kerudung, ya enggak apa-apa, lumayan. Jangan tersinggung ya Bu ya, karena saya tahu nih banyak juga yang begitu. Halo, ini kan ironis bener Pak, disebut muslim musiman, tapi untuk awal itu adalah sesuatu yang baik. Star kita di muludan malam hari ini, ayo kita perbaiki diri. Rasul kan diutus oleh Allah cuman satu, untuk memperbaiki akhlak. Cuman yang harus kita tahu, akhlak itu dibagi dua. Pertama akhlak kepada Allah, yang kedua akhlak kepada sesama. Pak Zainuddin, apa sih yang dimaksud dengan akhlak kepada Allah? Bagus dengarkan pan kerja di Zainuddin aing mah. Ulah rewel. Akhlak kepada Allah tentu saja adalah memperkuat keimanan. 13 tahun Nabi dakwah di Mekah. Dalam rangka apa? Dalam rangka menanamkan ketauhidan, menumbuhkan akidah. Dengan harapan kalau pondasinya kuat, maka bangunan akan kuat. Betul? Betul? Oleh karenanya iman ini kan menjadi penentu Pak. Bahkan yang paling mudah tentang iman ini kan yang dilihat adalah bagaimana kita melaksanakan perintah Allah yang sehari-hari. Contohnya sholat yang 5 waktu, yang lain-lain gak usah diurusin dulu, nih sholat dulu nih. Ini dalam rangka sebagai tanda iman kita benar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sholat yang 5 waktu kita jaga. Betul? Bu matak abdi mah menceramah tara ngomongkeun duha, abdi mah tara ngomongkeun tahajud, moal ngomongkeun nu lain-lain. Sholat teh nu 5 waktu. Dari kumaha atuh ngomong itu iya ai sholatna ara rompong. Bener teh? Na'udzubillahi min masjidna pinuhan, da eta teh kaberkahan.
lamun masjid nu berjamaah na pinuh maka diberkahan ku Gusti Allah. Leres teh? Halo Bu? Pinuh teh? Ustad, ari awewe mah alus kene salat di imah. Cek kiai oge da aya hadisna eukeur teh ngeduleuh ka masjid teh nya. Dibere dalil ongko jadi embung ka masjid teh. Leres teh? Betul, betul. Istri mah nupang saena netepan teh di bumi barijeng di kamar barijeng dipoekan. Lamun dek nuturkeun aturan. Leres teh? Nu jadi persoalan ayeuna Pak make dalil hadis eta maka akhirna mun salat tara berjamaah ka masjid tapi ka warung kaluar ti imah, ka sawah kaluar ti imah, ka kebon kaluar ti imah, ngagosip ge kaluar ti imah, ai ka masjid ulah pan lieur. Ka hartos teh. Jadi konteksnya harus jelas. Makanya sok istri ge mangga berjamaah ka mana? Ka masjid. Balah komo di dieu mah apan sanes pakuwu tapi buku. Beres teu? Halo Bu? Halo. Lamun cek oma teh mah emansipasi wanita. Memang emansipasi wanita. Cek oma arapal oma teh biasa-biasana teu apal deui pan kana teh arapal teh oma mah pan biasana sok ngahiji jeung Zainuddin MZ teh nya matak mun Zainuddin MZ ngomongkeun persatuan dan kesatuan omana ge sarua wahai ketahuilah sesungguhnya muslim bersaudara wahai berpeganglah pada tali Allah Ta'ala karena engkau telah berpindah agama dan masuk ke dalam agama Islam, agama yang fitrah, maka aku akan memberi nama untukmu. Namamu mulai hari ini adalah Hayatun Nufus. Eta teh dikarahim dina film Kesatria Bergitar teh nyaon da euceun. Baheula na layar tancep. Depan laguna nu eta Pak, teu apaleun Bapak mah. Matak sok keur naronton deui. Alhamdulillah. Bu, akhlak nu kahiji teh akhlak kasaha? Ka Allah. Bagaimana kita bertauhid dengan benar? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allah ahad, Allah esa. Allah esa maknanya ada 5. Sabaraha Bu? Nu kahiji Allah teh zatna hiji. Bari hiji na zat Allah teh lain meunang ngahijikeun. Allah teh hiji. Bari hiji na lain meunang ngahijikeun. Buku hiji tapi buku mah hiji na meunang ngahijikeun tina kulit, daging, bulu segala rupa, tulang jadi we hiji. Jadi hakikatna urang mah hiji teh sabenerna lain hiji. Kartos teh Allah mah hiji na teh hiji we nu teu sarua jeung makhluk, nu teu sarua jeung makhluk. Mana nu kadua Allah teh esa naon? Allah teh hiji dina zatna, bari hiji na zat Allah, lain sebagian tinu loba. Buku hiji tapi hiji na buku
hiji ti antara jalma nu loba, tapi Allah mah hiji teh lain sebagian ti nu loba. Nu kumaha tuh hijina Allah? Hijina Allah nu teu sarua jeung hijina makhluk. Pokona nu hijina jiga makhluk berarti lain Allah. Halo. Tunya cek aing hari diajak ngaji kitu lieur. Sifat-sifat Allah hiji. Sifat Allah teu aya rangkepna. Allah kawasana Allah hiji. Nyiptakeun naon wae oge, ngeuweuhkeun naon wae oge, ku kudroh ku kawasa nu sami. Ai urang mah pan kabisa ge beda-beda. Bisa nyieun imah, teu bisa nyieun jeung budak. Asy Abah makanan nu kitu wae. Bisa nyieun mobil, teu bisa nyieun imah, pan loba. Sabab naon? Urang mah kawasana ilmuna rangkep-rangkep. Lamun ilmu rangkep-rangkep ciri hartina bodoh. Lamun kawasa rangkep-rangkep ciri eta teh berarti teu kawasa. Da bisa ieu, teu bisa itu, bisa itu, teu bisa ieu. Allah mah hiji kudrohna, hiji ilmuna, nu matak muninga sagala rupa ku ilmu nu sami, nyiptakeun jeung ngeuweuhkeun sagala rupa ku kudroh nu sami. Tuluy nu kaopat, sifat-sifat Allah hanya Allah yang memiliki, tidak ada yang memiliki sifat ketuhanan selain Allah. Lamun Allah kawasa nu lain eueuh nu kawasa, lamun Allah maha uninga nu lain kabeh oge bodoh. Allah Tuhan, yang lain tidak ada Tuhan. Nu mawi la ilaha illallah. Bu, nu kalima makna esana Allah teh dalam rangka muatan tauhid teh naon? Selain Allah tidak ada yang memiliki asar kerja. Teu aya nu ngagaduhan damel kajaba Allah. Hartina naon? Naon rupa nu dipigawe ku urang jeung urang nasorangan kabeh oge eta teh dadamelan Allah. Debu beterbangan, teras, daun kalakai murang, molekul-molekul kecil bergerak, semua adalah oleh Allah. Urang teu boga gawe, sadayana ku Allah. Numawi Allah nyebatkeun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan sadayana oge ku saha? Ku Allah. Atuh mun kitu mah cenah urang, lamun kumaha Allah pada urang diciptakeun ku Allah, pagaweanana ku Allah. Mun kitu mah geus we urang teh pasrah rek ngalakukeun hade, rek ngalakukeun goreng, da eta teh ku Allah ieu. Engke heula. Pan urang oge geuning lamun lapar teh sok tuluy ngarongkong kana kezo. Leres teh tuluy sanguna teh pan dihuapkeun. Berarti lamun hayang wareg urang teh kudu daek naon? Usaha. Leres teh atuh sarua kabeh oge ditakdirkeun ku Allah hayang bagja gawe pigawe nu hade. Kecuali hayang cilaka nya sakadaek we hirupna. Nu mawi dina istilah kolot urang Sunda mah aya istilah wayang maring dalang, dalang maring wayang. Deh, arapal teu. Aing mah wayang maring dalang, dalang maring wayang. Maksudna naon? Apan wayang teh usik malik nepi ka dijieuna oge eta teh ku dalang. Leres teh.
bisa ngomong ku dalang, musik malik ku dalang, tapi inget-inget dalang oge maring wayang, hartina naon dalang mun ngaluarkeun si cepotnya atuh sora si cepot, lamun ngaluarkeun Gatot Kaca nya berarti kudu Gatot Kaca, hartina berarti kieu sadayana oge muhun takdir Allah tapi urang wajib berusaha, lamun hayang bagja berarti urang kudu nuju kana jalan pibagja. Aing mah kieu aing ngaji teh sok rudat. Halo Bu. Teraskeun Bu. Namawi sok diajar dina raraga nguatan iman teh zikir ka Gusti Allah sok teh. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Saudara arifin yang dicintai oleh Allah, kita semua menjadi manusia makhluk yang diciptakan oleh Allah. Tentu saja apapun yang kita lakukan itu semua adalah kudrah Allah, itu semua adalah kuasanya Allah. Namun ketika kita ingin menjadi manusia yang bahagia, maka mari dekatkan diri kita dengan Allah, karena Allah yang memiliki kita, Allah yang akan memberikan kita petunjuk. Namun kita harus bekerja, maka Allah akan menjemput kita dengan kebahagiaan. Subhanallah. Nanti Bogor henggeus sakitu we di pusat mah da eungap. Heuh bener teh. Anu ceramah teh rupa-rupanya. Aya nu ceramah teh kieu dina TV teh. Hadir moho tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhan pun merestui itu, dijadikan engkau istriku, engkaulah bidang dari surgaku. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika manusia di dalam hidupnya sudah memiliki prinsip mayyuti'illah, dia bertakwa, dia ikut aturan Allah, maka termasuk dalam rumah tangganya pun akan didasari dengan cinta kepada Allah. Imannya kuat di hadapan Allah, maka apapun yang terjadi dia melihat hanya Allah yang bekerja, dia melihat hanya Allah yang menakdirkan semua. Ketika Allah berikan kemapanan, kehidupan yang baik, kehidupan yang maju, rezeki yang banyak, kesehatan, maka ia akan bersyukur kepada Allah. Tapi ketika Allah memberikan sakit, memberikan gagal dalam keinginan, maka dia akan menjadi manusia yang sabar, karena dia tahu bahwa semuanya adalah Allah yang menentukan. Subhanallah. Meureun almarhum deui wae aing nyarebutan we almarhumnya Pak. Halo Bu. Halo Bu. Jadi yakinkeun eueuh nu terjadi kajaba sadayana ku Allah. Kunaon geuning kudu kitu supaya kieu lamun beunghar moal sombong. Sok sombongna kunaon? Pan pamasihan ti Allah, titipan ti Allah. Leres teh. Lamun pinter moal gede hulu. Naon sabab? Sabab berat atuh gede hulu mah. Moal jadi sombong, moal jadi takabur. Sabab takabur mah nu pantesna Allah, dan dibere pinter oge ilmu nu saeutik nu dititipkeun ku Allah. Jadi kasep, jadi geulis. Eta oge takdir ti Allah. Terus naon urang banggana? Leres teh. Sabalikna lamun urang dibere gering, dibere ripuh, dibere miskin, dibere beungeut teh teu pati ngiblat, sedengekeun atuh da aing lawan apan hese. Nyapan tadina tinu geulis jeung kasep atuh lawanna naon, Pak? Ngiblat. Heueuh teu pati kasep atuh. Moal tuluy jadi minder, moal naon? Da ieu teh pangbagian ti Gusti Allah. Kuncina ngandua, lamun keur nanjir syukur, lamun keur ripuh nya sabar. Ai syukur jeung sabar naon? Eling ka Allah, salat nu lima waktu, najaga akhlak sing alus jeung sasama. Leres teh.
Hadirin saudara-saudaraku yang budiman, ini AA bagian terakhir ya Pak ya. Kenal tidak sama AA? Ini udah malam Ibu. Bu, sehat Ibu? Ibu kubu udah mangku. Alhamdulillah. Bapaknya ikut enggak? Aduh, jangan sampai jangan sampai tidak ada yang awal, Bu. Halo? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan menyebut dalam satu hadisnya, kata beliau Rasulullah, bahwa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kata Rasul, paling sempurna imannya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Artinya Ibu, kalau orang benar-benar iman sama Allah, dia akan baik dengan sesama, ya betul? Ini serius Ibu, halo? Bahkan Rasulullah melanjutkan hadisnya, innal mu'mina, sesungguhnya orang yang beriman, la yudriku, dia akan mendapatkan bihusni khuluqihi, dengan akhlak mulianya, darajat as-shaimil qaim, derajatnya orang yang siangnya puasa, malamnya bangun. Halo Bu, kita kan berat Pak, siang hari kita puasa, malamnya tahajud, siang hari puasa, malamnya tahajud. Ini kan berat. Kadang-kadang kita mau puasa siang, tahajudnya tidak. Kadang-kadang tahajudnya mau, puasanya tidak. Berarti orang as-shaim wal qaim, as-shaim al qaim, ini adalah orang istimewa yang siangnya puasa, malamnya tahajud. Betul? Itu bisa digapai derajat tersebut kalau kita memiliki akhlak yang luhur, akhlak yang mulia. Setuju? Halo? Lalu akhlak mulia apa? Akhlak mulia banyak Bu. Di antaranya Bu, orang yang mulia itu adalah orang yang pemaaf. Halo Bu, orang yang apa Bu? Pemaaf. Suami hilaf, berangkat ke kota, dia kerja di kota lama. Ibu nunggu, kenapa ini nggak pulang-pulang? Ternyata suami hilaf, nikah lagi Bu. Lalu ternyata setelah uangnya habis, itu ditendang sama istri barunya, datang lagi ke ibu. Maafkan Bu, orang pemaaf itu luar biasa hebatnya. Halo? Ini kenapa pada ketawa? Memang ada yang begitu Pak? Banyak. Halo? Memaafkan itu tidak akan menurunkan derajat Bu. Betul? Makanya kan Rasulullah itu pernah ditanya oleh istri beliau. Istri beliau yang namanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Siti Aisyah begini, ya Rasul, apakah ada kejadian yang paling berat menimpa hidupmu selain kekalahan di perang Uhud? Karena umat Islam kalah di perang Uhud ya. Cuman sekali Pak, perang Uhud umat Islam kalah, Rasulullah kalah. Lalu apa? Kata Rasulullah, ada sesuatu yang sangat berat di dalam hidup. Kapan? Yaitu ketika muslimin berangkat hijrah ke Madinah. Rasulullah belum hijrah sebelum ke Madinah, itu kan hijrah ke negeri Taif. Lalu apa? Di Taif ternyata ditolak. Di Taif ternyata Rasulullah dicaci maki.
bahkan dilempari. Preman-preman orang Taif mengusir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul pulang, berangkat, angkat kaki. Rasul baru sadar ketika melihat ke atas, ternyata ada awan yang menaungi beliau, dan di sana ada malaikat Jibril alaihi salam. Lalu kata malaikat Jibril, aku datang diperintah oleh Allah untuk memerintahkan malaikat gunung untuk menolongmu. Jika engkau mau, silahkan. Datanglah malaikat gunung. Kata malaikat gunung, ya Rasulullah, aku tahu apa yang diucapkan kaummu. Aku tahu bagaimana perlakuan mereka orang Taif terhadapmu. Maka dengan ini, kalau engkau mau, aku akan runtuhkan gunung ini. Aku akan timpakan kepada mereka. Apa kata Rasul? Kata Rasul, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullah wahdah wa la yusyriku bihi syai'a. Aku tetap berharap, jangan kau hancurkan mereka, jangan kau hukum mereka, walaupun mereka menyakiti aku, karena mereka itu adalah umatku. Aku berharap dari sulbi-sulbi, dari orang tua orang Taif akan lahir manusia-manusia yang menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Jadi Rasulullah memaafkan, justru mendoakan, Allahumma di qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka petunjuk, mereka melakukan begitu karena mereka tidak tahu. Halo ibu, paham tidak? Jadi suami nikah lagi itu karena tidak tahu, Bu. Maksudnya biar tidak tahu istri yang di lembur ya. Halo, ini kira-kira paham tidak Bu? Bu, insya Allah Bu, tingkatkan iman, jaga akhlak, menjadi manusia yang baik dengan sesama, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan naon anu didugikeun aya kahar aya manfaatna kanggo urang sadaya. Oke, mudah-mudahan urang sadaya diangkeun umatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin ningkat kecintaan urang ka Gusti Rasul. Nu pokok mudah-mudahan hidayah sinareng taufik Allah lungsur kanggo urang sadaya, sehingga urang ngajantenkeun jalmi anu hirup aya dina ridho mantenan. Sadaya nu hadir mudah-mudahan sarehat zahiron wa batinan, rumah tanggina talentrem, turunanana soleh solihah. Mudah-mudahan harasil pamaksadan bari diberkahan ku Gusti Allah, amin. Oke, nu paling pokok di mana ninggalkeun alam dunia, mudah-mudahan urang sadaya ditetapkeun iman Islam husnul khotimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah nas'aluka al-ijabah bi jahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Tekenging wakabubar teh acan ditutup ku doa nangkin ku sepuh. Sakitu